Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah petepang deui dinten ieu dinten Jumaah insyaallah Jumaah barokah di 31 Juli 2026 kalian masih dina surat Asy-Syu'ara ayat ke-52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna jeung ngawahyukeun kami saur Allah ila Musa ka Musa ka Nabi Musa an asri kana yen kudu berangkat anjeun asri di waktu Isra di waktu malam bi ibadi kalayan nyandak hamba-hamba kami tegasna Bani Israil anu harita jumlahna 60.000 urang dina sarahna. Innakum sanyana ari anjeun kabeh muttabi'una anu bakal dituturkeun ku Fir'aun jeung bala tentarana sabab kabur hayang ngepung pastina ka Nabi Musa saterasna. Ketika Fir'aun apaleun yen Nabi Musa tos teu aya di tempat kabur, fa arsala maka ngutus nugaskeun Fir'aunu eta Fir'aun fi madaini ka pirang-pirang madain Madinah. Jadi bentuk jamak tina Madinah teh madain. Hasirina kudu berkumpul kudu nangkep Nabi Musa. Saterasna inna bari nyarios itu para gegeden ti Madinah kecil anu seueur pisan inna sanyana haula ari itu Musa jeung rombonganana lasir dimatun eta teh kelompok kolilun anu leutik lah cenah dibandingkeun jeung urang mapan loba piraku teu bisa katewak. Hayu urang sergap urang kejar eta Musa jeung rombonganana Bani Israil. Saterasna wa innahum jeung sanyana hum itu Musa jeung rombonganana tegasna Bani Israil anu 60.000 eta lana pikeun kami ceuk eta Firaun lago iduna anu nyeun pikakeheuleun nyeun kuring amek atau marah ceuk Firaun jadi ngagidir amek. Wa inna jeung sanyana lajamiun tangtuna bakal dikumpulkeun kabeh bala tentara ti kota gede tegasna Kahiro jeung kota-kota laleutik mahadiruna anu ngajaga kana kaburna Musa. Saterasna fa akhrajnahu mangka kami ngaluarkeun hum itu sadayana Fir'aun jeung bala tentarana. Jadi ti kerajaan Firaun teh kalaluar syariatna mah hakikatna mah ku Allah we diusir supaya kaluar ti tempatna. Ninggalkeun naon Firaun teh min janatin tina ninggalkeun janatin kana kebun-kebun anu indah anu hejo ngemploh wa uyuna jeung mata air anu teu pernah berhenti ngocor dina kebon anu sagala bubuahan aya dina kerajaan Nabi Musa ditinggalkeun ku Fir'aun sabab rek ngejar Nabi Musa. Wa kunujin jeung pirang-pirang pembendaharaan atau penyimpanan kotak-kotak kotak naon nyaeta kotak emas berlian jeung sajabana perak anu seueur di kerajaan Firaun ditinggalkeun ku Firaun sadayana lantaran hayang ngejar Nabi Musa padahal hakikatna mah diusir ku Allah Subhanahu wa taala. Wa maqamin jeung kedudukan Firaun karimin anu mulia mungguh jalma-jalma anu loba pada harita. Saterasna wa kadzalika ari kitu pisan Allah ngajadikeun wa aurasnaha kana yen ngawariskeun kami ka na eta harta benda Firaun Bani Israil ka Bani Israil waktu harita anu tos ariman ka Nabi Musa kana keimanan Nabi Musa. Fa'atba'uhum tuluy nuturkeun itu Firaun hum sadayana musyriqina dina waktu isyraq dina waktu panenpoe meletek isuk-isuk ngejar ka Nabi Musa. Jadi dikejar ku Firaun waktu sarita dina waktu isuk-isuk sabab Nabi Musa wengi berangkatna jadi mereka penak enjing-enjing.
Palamma mangka samang-samangsa taroa ningali itu Fir'aun ka rombongan Nabi Musa. Jam'ani kalayan kaduana oge sarua ningali rombongan Nabi Musa oge ningali ka Fir'aun. Qala nyarita sebagian ashabu Musa itu rombongan Nabi Musa nyararios ka Nabi Musa bari gentar. Inna lamudrakuna sanyana ari urang sadayana ieu geus kasusul cenah ku Firaun geus rasa gentar. Tuluy nyarios nenangkeun Nabi Musa ka rombonganana. Qala nyarios Nabi Musa, "Kala moal insyaallah moal kasusul urang mah sadayana ge. Inna sanyana maia sartana urang sadayana Robbi pangeran urang Allah subhanahu wa ta'ala saya dini bakal mere nungtun kana jalan kasalamatan pikeun urang ayeuna." Jadi harita Nabi Musa nenangkeun ka sadayan rombongan anu 60.000 urang ulah sieun sabab urang mah aya Allah nu bakal nungtun kana kasalamatan. Barakallahu li wa lakum insyaallah pada pangdeureun anjing kalayan insyaallah panjang yuswa bersehat. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.